warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru, anu simkuring di kita hormat, sareng sadayana anu simkuring di muliakeun. Puji sinareng syukur urang sanakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi urang sadayana tiasa kempel dina ieu acara. Shalawat sinareng salam urang mugia dicurah limpahkeun ka junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi ka para sahabatna, tabiin, mugi ka urang sadayana anu manut ka Muhammad. Dina kasempatan ieu simkuring bade ngajak ka para hadirin sadayana kanggo ngaregepkeun perkawis pentingna sareng manfaat perpustakaan sakola. Perpustakaan sakola teh pinten pentingna sadayana siswa sakola. Sanaos ayeuna saya sarana internet, urang tiasa milarian naon wae anu urang pilari. Perpustakaan sekolah masih tetap diprioritaskan. Naon margina perpustakaan sekolah masih tetap diprioritaskan. Margina urang sadayana uningan. Kaseueur sareng luasna informasi dina internet, ditambah ku seueurna informasi anu teu acan tangtos leres. Ngajantenkeun perpustakaan salaku sumber informasi sareng referensi anu leres akurat. Tuluy upami dina internet dina urang nuju milarian informasi teh urang sok ngadak-ngadak milarian anu penting, milarian ka ditu ka dieu sareng anu teu kudu. Ku ayana perpustakaan di zaman internet ieu, perpustakaan mangrupakeun sarana pikeun urang sadayana. Yen dina urang milarian informasi teh urang biasa kenging informasi anu leres, akurat sareng anu teu kinten pentingna. Nyaeta urang tiasa fokus ka maksud urang, teu kalahkan milarian anu teu fokus sapertos dina internet. Sanaos ku saya sarana internet, perpustakaan masih diperjogikeun ku para siswa sadayana. Mangpaat waktos nu aya kanggo fokus kana maksud urang sadayana dina milarian informasi referensi anu leres, jelas, sareng akurat. Sakitu panginten anu biasa ku simkuring dirugikeun perkawis mangpaat perpustakaan sakola anu teu kinten pentingna kanggo urang sadayana sareng siswa sakola. Mugi cariosa simkuring aya mangpaatna kanggo sadayana. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.